ngademan tatanira tangademan nebumang kulingan ya lawan jatan nirat angat mangembang kulingan ya lawan kaget kuneran ningali eyaan Jinganu parantos aya di payuneun sadayana para pangagung ngandika Prabu Darma Kusuma cepot sunabdi ulan bagea sadatangna kareupeun para pangagung oge kareup isedkeun eta pangdiukan ngalah leuwih eces tur tajentre naon rupa hal anu bakal ditepikeun ti maneh ka kaula nuhun kula ti payun isi mabdi ti ala lajri teu bawarantun teuing isi mabdi ngadampal ka salira panjenengan ajri abdi teh teu biasa namun kumaha ku patekadan abdi teh anu kajurung ku panasaran panasaran ku naon atuh maksud jeung tujuan maneh teh lamun rek aya nu ditepikeun ngeunaan kayan ditu maritis pokpek jeung prakna geura caritakeun cing aya naon cepot geura bejakeun sugan maneh nek nyatana ngabejakeun hasil panen tatanen palawijah ditu maritis sanes ulah sugan maneh rek ngalaporkeun ngeunaan kagiatan di Tumaritis sanes ulan sugan rek aya nu hajat raramean komo ayeuna mah sumpah ceklik di Tumaritis mah teu aya nu hajat nahan naon atuh datangna kareupeun kaula teh sok atuh rapok ongkos sok ngajakan wae ka dulur teh aya tukangeun masok kitu rek kitu rek kieu aing geus hareupeun ditanya-tanya wae aya sok ngomong aya naon cepot saperkawis abdi teh sedih kaulah sedih abdi teh nun sedih teh sedih kunaon cepot sedih teh sedih kunaon cepot sedih kunaon bot sakawit mah abdi teh ngaraoskeun aral kieu geuningan ayeuna nasiban anu jalmi teu gaduh eureut pakeun pungsat bahan liuk ragap teu aya teu boleh dipanghinaan we anu dongkap ka jisim abdi teh teu kolot teu budak teu dulur teu alok teu emang teu uwa teu boleh ngahina ka jisim abdi buktina abdi teh disebatna oge sugan aya nu nyebat anu sae ka jisim abdi teh aya nyebatna teu cukup si we si cepot sakali abdi teh sugan aya nu nyebat akang da teu aya kapita abdi teh kanu sanes mah agar kali-kali abdi teh hoyong disebat cep mah atau napi obos nu gelo pira kadar hayang disebut bos nepi kaleweh gitu atuh da batur oge ningalieun deui atuh lamun kitu bos ato pantes tuh nempo kaayaan ieu mah
hati yang disebut bos ari eta pakaian meni kucal gitu yang tara mandi deh rek kumaha disebut bos nah tuh abdi teh aral teu aya anu mika ulas mika asih mika dedeg komo ku deungeun ku indung bapa we abdi teh teu aya nu karunyaeun ulah sugan kaji si abdi teh aya nu nyaah eueuh nyeri hate di si abdi teh oleh pinuh ku panghinaan hayang beungar abdi teh kulan abdi teh hayang-hayang kali-kali mah janten pejabat kawas batur nu gelo ngimpi bos si cepot ngahayal mah hayang beunghar yang jadi pejabat kunaon si hartapan oge teu gablek hayang kali-kali mah abdi teh seperti putra-putra dunungan abdi hoyong abdi ngalaman gaduh mobil tumpak mobil sae hayang ngalaman abdi teh kapeser motor MX nah nu gelo aing sugan teh moal kikieuan aing hayang dianteur teh aduh pieraeun aing nyana-nyana kieu mah aing najis deui tapi teh kitu ulah nu mawi abdi dongkap ka sadayana para pangagung hoyong ngarobah nasib abdi teh syud astra jinga abdi ulah dengekeun lamun maneh hayang ngarobah nasib asal kudu sanggup ngaliwatan anu 5 faktor nyatana anu 3 faktor nu kahiji sabar kadua tawakal anu katilu nyatana ikhtiar dupi sabar ari sabar nyatana maneh teh kudu daek nungguan waktu anu rada lila sangkan ka tepi tur kahontal cita-cita maneh anu dipimaksud kapetik hasilna ka ala buahna dupi tawakal ari tawakal nyaeta ngajalankeunana ku dipinuhan ku rasa tanggung jawab hate bersih tanpa pamrih nulung kasasama dupi ikhtiar ainu disebut ikhtiar perlu diikhtiaran hayang naon-naon oge da sok sanajan maneh ngadoa beurang peuting teu reureuh-reureuh dunya moal gubrag ti luhur langit cepot perlu diusahakeun tah dengekeun sia teh kudu gablek ka era beureun oge hayang beunghar pagawean useup wae sia mah nek beunghar ti mana kudu gotol usaha sia teh belagu sama rajen di lunambo boro-boro ka daek tukang takol teu sengak-sengak acan ngajublek we sia mah nek beunghar ti mana sia teh kabina-bina teuing tah kitu cepot matak sok ku kaula asal maneh sanggup ngalaksanakeun anu 3 perkara eta yakin ku kaula bakal dipinuhan sakumaha anu di pikahayang kumana nuhun bulan sok lamun hayang digawe naon sok cepot lamun hayang digawe naon moal teu burung diasupkeun kapan kudu ngagaduhan jenazah bulan sebelah rumah naon ijazah gitu jenazah teh jenazah mah eta mah nu maot kemana-mana wae sia mah ai didengekeun osok sia mah tapi henteu nyangsangkana ceuli sia mah kana bujur we nyangsangkeun teh sugan aing teh jenazah sugan teh ijazah belagu tah kitu nu mawi abdi mah kapan teh sakola ulah lamun mung digawe nya teu naon maneh hayang muka usaha-usaha naon moal teu burung di modalan ku kaula ridho maneh anu jadi ulu cupu panawa ku kaula bakal dibere modal anu lobana
miliar. Alah Gusti gede pisan tak kurang kumaha nyaahna dunungan ka urang naon rek modalan ka 1 miliar duit sakitu lobana yang dipake naon pakai ngebon kacang we baiknya nu gelok batu mah yang senang mah yang papanasan bangga ngebon kacang mah duit 1 miliar pakai ngebon kacang mah tumbureuna sabaratus ratus hektareun sia lamun buka duit 1 miliar pakai meuli naon aingna pakai meuli sapi kumaha marabana na sia teh batu ka capek-capek sia teh make jeung hayang ngingu sapi sagala kumaha ngaritna apa nih diangon ka kebon kacang akang ajakan gelut goblok atuh duitna can katarima pas yang geus diheulakeun sia bina-bina teuing ampun merebutkan paisan kosong astra jingga bikin kaula Prabu Kresna di Dewarwati sok sanajan kaula luar ti Pandawa tapi tetap ngabogaan rasa tanggung jawab bikin kateng teman amarta maneh ulun cukup Pandawa panakawan Pandawa sok sanajan kaula di Dewarwati teu naon pekrek muka usaha naon dibantuan ku Dewarwati kaula rek mere duit ka maneh nu gedena 3 miliar alah Gusti tuh jadi 4 miliar sia teh jebot abdi bulan aing sok sanajan kasar garihal ka maneh rajin aing ngewa ka maneh sabab sia malabun ya bulan diomongeun sakapung sok piresepun sakapung sok pika sabeleun teu naon ku aing bakal dibere modal sian lobana 700 juta moal miliaran aing kop ridho aing bae tong digantian can boga mah lain atuh da naik di modalan 700 juta keun bae tong dipulangkeun cenah can boga mah meureun mere nginjem gitu mah nah, ampun kabina-bina teuing aya wae dunungan cepot kaulanya ka maneh keun saham Arjuna bakal dibikeun ka maneh nu lobana 500 juta kop jeung maneh nek usaha-usaha naon pek cepot gerak janglarkeun entong ukut kabingung miara kasusah sok cepot tinggal ngalaksanakeun rek usaha-usaha naon kunaon cepot ti payun abdi nganuhunkeun kana pangasih sadayana para pangagung berat nyuhun berat nanggung berat mulang narimakeunana kana kanya salira sadayana berat pangagung katampi pisan ka ulas kasihna puji si mabdi ngan abdi panginten kacida awon paling kalabakan alabatan leuwih nyeri ieu hate nyerina nyeri kumaha bakal nyeri ieu hate nyerina nyeri kumaha lamun kauningan di lembur si cepot cenah ngadadak beunghar pasti disangka munyung lamun kuno rada ngarti cuma kadang dora si cepot beunghar oge pamere ti dununganana boboko buntung naik meja adean udah beureum jadi si cepot alim abdi teh disebut kitu moal raos ieu mana abdi ai maneh atuh hayang kumaha ai maneh hayang kumaha atuh cepot teu ngarti sia hayang naon atuh sia kedap abdi bade nyarios punten ngadeg teu naon kieu ulan abdi dongkap ka dieu ka payungeun para pangagung sadayana teu sanes abdi teh bongan abdi teh dina dinten anu parantos kalangkung parantos ngobrol salungkun bapak Semar ngobrol kumaha
aya abdi teh naros kapun bapak teh ceking teh Pak naon cenah ja pan sok kitu ai bapak Semar mah bari nyanak opieun abdi teh da resep karesepna teh nyatana kopi kapal api dua renceng abdi teh teu gaduh sok ge nganyuk ka warung tetangga regot minum da tos kenging ngucek naon cenah sebot kieu Pak abdi bade naros ka bapak cing waler anu sajujur-jujurna saurpun bapak teh naon cenah cing ari bapak nyaah ka anak anu tilu panggede-gedena ka nyaah bapak kanu mana dinu antara nu tilu teh abdi sida walah sigareng panggede-gedena ka nyaah bapak kasih cepotnya teh ka jisim abdi kasih dawalah atanapi kasih gareng pangalitna walar Pak oi barakat tak teh apa begitu tengah jawab cek deui we kan kopi minum deui tara udu di Semar kosok abdi nganyuk di tetangga rokono ge 2 3 4 bari meletuy we ye jang ari bapak ditanyaku ilaing masalahku anak nanya raga katineung bapak sabenerna bapak moal ngabeda-beda kanyaah ka ilaingnya aku pangcikalna kasih dawalanya aku pangais bungsuna kasih garengnya aku pangleutikna nyatana bungsu kajeun nu kasep nu goreng da anak bapak moal diwilah-wilah bapak moal belel ku kapoe kanyaah bapak ka ila lain tiluan saurupun bapak abdi ngawalar deui cik atuh Pak lamun nya bapaknya acik teh mongkeun tuh tingali tatangga tingali tuh tatangga urang anu ngadukung ka anakna nepikeun ka ngabelaan kolot teh ngajual galengan ngabelaan ngajual kebon malahan sertifikat tanah oge tanah imah digadekeun demi kasuksesan nu jadi anak demi nu jadi anak jadi jalma anu terpandang jadi jeneng supaya ningkat harkat martabat komara nu jadi anak nah ai bapak kabdi abdi pinuh ku pangina ku tatangga Pak oi ceger tapi dicabok cetet wah blok sia kain ngahina sia gitu kaget abdi terus barang gitu molotot ka abdi ya dengekeun aing kudu agul hareupeun sia dunungan oge nyahol najan aing jiga kieu oge aing teh pinuh simul dina awak aing teh bacaeun bungkul ku abdi balar deui teu usum simul-simulan Pak nu penting mah kanyataan anger bisi boga simul dina awak oge ai teu nyatu jeung kalaparan mah moal jadi aya pandangan ku tatangga Pak cetet deui nunggul molotot abdi teh ye cing sabar ja naon sababna pangnenita sabar ka ilaing ya lamun kudu dibejakeun mah sawarga teh itu turun nyatana aya hak waris dewek aya sabagian hak dewek ngan kunaon teu mantak dibukakeun ka ilaing bisi gede hulu ilaing hayang jadi pangkat ilaing oge bakal jadi pangkat hayang terpandang bakal jadi terpandang tapi engke lain waktuna gitu saurpun bapak kakaranya oh ya aing perlu dipertanyakeun ya sugan we aing boga warisan sarowe gitu nya aib tujuan maneh tapi teh ayeuna kapayunan agan bade ngabuktoskeun sasauran pun bapak bade nyuhunkeun widi abdi teh nyuhunkeun serat saceuwir rek ka mana bade hajat abdi ka sawarga margi cenah eta teh aya sabagian hak
waris bapak di sawarga gitu dun wejar meneng-meneng lara denat nira ismaman wejar meneng-meneng lara den ati nira hakit tenira amidang barang pingkasauran sadayana ya para pangagung hemeng penggalihna sok sanos ieu kresna salaku batara nyeretkeun getih dugikeun ka lalit purwa dumadi lila lalit di purwa daksina purwa miwitan daksina wekasan muncak amarahna ulang ajar nah ai maneh teh cepot moal ngimpi mah maneh teh ngimpi ku naon ulan moal sia teh lieur mah cik atuh pikir ku maneh ngomong teh sia teh lain jeung bolon jeung pangagung bungkul tong boro-boro sifat maneh anu model kieu kayanana bisa disebut jelma kotor najan kaula kakasing dewa batara kepercayaan tiang permesti jagat nata can wani kumawani hanyat kasawarga lamun can menang pangkupai tina maulud nah ai maneh direken naon ai teh boro-boro kang ngicinan batalkeun moal dek nyieun idin ka maneh Jebot abdi ulan tong boros sia aing oge teu wani-wani lamun kudu hanyat ka jagat sulalaya lamun sia dek hanyat ka jagat sulalaya sarua jeung sia dek ngagogoreng aing aduh dawala cangking aing pita si dawala tong kacasana abdi mah gan tong kacasana sarua jeung sia kudu dengerna lain bejaan lamun maksa sia ku aing dipaehan sakalian abdi mah saur pun bapak naon aduh dawala mata aing asa bukurannya ya dawala edan sia tong kalalangkungan sena paduli si edan ulang ngajar astra jingga abdi ulang malik sia dengekeun aing oge kakasing dewa teu wani-wani kudu hanyat ka sawarga na ai sia nek ngadon ngawiwirang nek ngadon ngera-ngera para pangagung panawa aduh dawala ulang ajar nyeri aing dawala cek aing oge balik sia teh tong tulus geus kagok aing kagok maot kabina-bina teuing sarua jeung nek ngera-ngera aing pangagung panawa ulang aduh dawala aduh leungeun digeus dawala malik sia abdi kulan untung kada baju dawala mun kanu bibir dilamot wae ada sama koki mina-mina teuing dawala lamun kitu mah bohong dawala dunungan teh bohong mun kitu mah dunungan teh nek ngutamakeun kahayang urang salaku nyatana panakawan
mun kitu mah hayang manehna wungkul di darukum urang ke salah urang ngadunungan teh da bala eta kana kanyut aing goblok si teh bina-bina teh utek-utekan di handap ye kumaha lamun aing udang si teh sedih sedih tong cicing di dieu wae atuh beh dinya aduh da bala ya udang ai kahayang gede kabina-bina teh ieu dengekeun urang teh da wajib da boga ham naon ai ham teh anu sok dipaisan teh teri cocol blok kita mah teh bina-bina teuing hak asasi manusia sarua wae urang ge boga harga diri itu jelema ieu jelema ngan pedah itu mah meureun berpangkat urang mah rakyat talunganan urang rada mending keneh lamun salah pangucap aya hampura tapi model maranehna pangagung memarukankeun ulah dibarengan ku leweh tanyakeun kumaha dijageunana ya dengekeun nah kituna ge da urang mah wajib jelema bodoh teu sakola geus nyahoeun itu oge ngan kudu ditanyakeun perlu ieu pertanggungjawabanana pasal sabaraha ayat sabaraha undang-undang nomor sabaraha aya rakyat minta izin di tenggelan sok tanyakeun lamun aya dasarna kakara urang balik lamun eueuh gelut jeung aing beres beres tah eta dulur dewek da dulur gelo sia teh leung lamun teu bau titit sia teh bina-bina teuing sok tanyakeun sok tanyakeun wae tanyakeun beres naon cepot naon cepot naon lain naon ngomong sih teh cici ngajola naon cepot naon pot naon hayu ngomong sih teh naon wae iya cing bener nyiduna bleguk sia teh aing nurutan Batara Kresna juragan Batara Kresna mah tegas sesek iya teh gitu aing oge cing sok sakali deui iya naon cepot punten kulan abdi bongan da diwarah ku pangagung abdi dongkap ti tumaritis ka dieu teh bade nyuhunkeun izin nyuhunkeun widi dabongan abdi salaku warga nagara Amarta bade hanyat ka sawarga Manikloka abdi bade tumaros kagan nanyakeun naon pasal sabaraha ayat sabaraha undang-undang nomor sabaraha rakyat minta izin di tenggelan ngomong sok rakyat anu mana anu minta izin kudu di tenggelan aya pasalna aya undang-undangna weuh ngomong di sini goblok beres kakara kieu jagoan sok ribut akad pangheulana aing lupa nu gelo teh aya undang-undangna weuh ieu si cepot salaku rakyat rek nanyakeun ieu undang-undang sabaraha pasal sabaraha nomor sabaraha rakyat minta izin di tenggelan jawab cepet pecus aing geram oge bieu ageram da bala leutik teuing atuh aing sorana leutik goblok sih teh bina-bina teuing aing sakitu-kituna sorana sia mah ngahuap gede bina-bina teuing sangeunahna weh dewek minta izin ya bari naon kitong nempo jiga pangawakan kawas kieu heuy entong abongkena dirinya pangagung cing inget ka Purwadaksina ilaing teh memeh jadi raja teh di negara pek cepot bawa dulur maneh bejaan sahabat maneh karabat maneh pilih Dharma Kusuma colok Dharma Kusuma jadikeun pangagung di mana aing jadi pangagung nek mentingkeun hayang rakyat nek utamakeun kepentingan anu loba mana buktina sede geus aya buktina weuh
boro-boro rahayat aya kahayang aing minta surat itu diizinan kalau ditenggelan kabina-bina teuing sia teh sangeunahna tak kresna jelema pinter ai batar teh hartina pinter mainnya jelema pinter make jeung neueulan kadewe ngabogaan gambar lopian weruh sadruna winara beruh nganyahakeun kana can bukti winara waspada sameme kajadian nyebut jelema kotor cingpang toropongkeun ai jelema kotor lain belum mina-mina teuing sia teh anjing teh ulah atuh sia teh sebel aing sa mina-mina teuing mina-mina tong kusia ieu ku aing mabok si cepot mina-mina teuing sok cing milu pasea bareng di panggung jeung aing hebat orang didukung da kudu kitu atuh beureun oge bina-bina teh sok ai rajeun teh rame didukung ku ucing siapa bina-bina teh ya ulang ajar ras rajingga dengekeun maneh ngomong teh hareupeun saha hayang hareupeun raja ieu teh nya hareupeun raja cek saha jeung hayam ngan raja-raja nu mana kirang bara sia sopan mah apan atos tadi memeh loba teu abdi memanapan teu kirang-kirang abdi pan celengok deui nyemah hayang nu diajenan teh nu kumaha raja nu kumaha aya soten diajenan raja anu anut ka rahayatna anu nyaah kanu lemah nu rek ngabela kanu leutik anu kalaria ngadon nyari sama lain panutan ieu mah gebuganeun aing ulang ngajar dipaehan sia tong loba carita wani ka Arjuna coba lah naon nanyakeun wani teh cenah aing ya dengekeun Yun aing kieu oge ya teh gembel aing di Kalijati goblok si teh reman aing kieu oge aing lu soten ayeuna tara soten baheula mah tukangna Jun wani ka Arjuna tong boro Arjuna jeung Bima idak wae sia keluar hei Bima keluar sia aduh cilaka ulang ajar lain antepkeun laka betara jadi upami diemut mannya sasauran si cepote memang kedah kitu salaku pangagung umatak dina waktu ayeuna kaula mamal pipiluna stratega kaula ulah kaciwit kulit kabawa daging cepot tewak pas daging cangkalak si cepot jai nyuwun pamit bral yai kade masiatna si cepot kaya wong gendeng telengna kuku pancana ka bakal cicip tungling lampu ayo ribut Bandung ya tadi kade masiatna Kasep Gatot Kaca wah mudun satin malah naon wabatara tewak cangkalak si cepot naon kalepatana bongan si cepot geus ngaku goreng sadaya para pangagung pajarkeun teh cenah manehna rek hajat ka jagat sulalaya da puguh cenah boga warisan di ditu wah warisan ti mana wa nu mata geurap cangkalak borogut ayeuna ajeuna keneh Lampung Dawud tutas pangandika bral ase bas
kapun dulur reng-rengan ti Bandung wilujeng mulih sing salamet di jalanan kapun adik kidalang yoga Billy bade kaul mangga kalintang atau kalintang yeuna Kang waduh upami teh mah kerasa mudah-mudahan sing salamet wilujeng kasadayana sing dugi ka bumina masing-masing oge cing aya dina ginanyar kablujengan aja akeun bae da ieu mah hiburan gelut urang paneurikeun we ari cep mobil panganten aya kitu pangdeudel ieu teh ti kersana Bapak Haji Abah Haji Rosyad di Bojong Purwakarta kapulung kuah si ieu mah cep mobil tiasa urang ngegejrak tanpa masih amplop da puguh geus di lunasan ku Abah Haji Rosyad mantak aing ini tirada hoream ila leuleus ieu mah tinggal milikna we ngade urang pati tarik lumpat tinggal Sinen bener Sinen tadi geus ditransfer cenah mantak Abah Haji oge ayeuna teh nuju sibuk sana sibukuna naon timnas masih kene aya can atosan Sinen moal basa-basi deui jual bereng-bereng we beuntur di panggung teh olah sadayana para penggemar wayang golek nu picinta wayang golek di Bandung sadayana Rabu nyajang ngadeudel nuhun sakali deui ka Kunadi kidalang yoga Swara Sunandar Sunaria oge ka kidalang Ari alias dukun nuhun oge ka Ayah Widi Sunaria nuhun pokona mah sadayana reng-rengan ti Bandung wilujeng mulih sing salamet sing dugi ka bumina masing-masing nyajang oge ka Panareja ti Cileuleuy anu haat ka urang sararea oge teu kenat-kenat ka Bah Didin saung ambu atur nuhun ka gegelanana tos katampi ku Akang di panggung gitu oge ka pun anak cep dalang Sildam minangka generasi penerus padalangan di Subang malihanan parantos kenging prestasi sababaraha hiji jang mudah-mudahan sing tetep ieu seni padalangan di Subang sing nanjeur salawasna jang ulah ka silih ku Junti ku seni nu sanes kaulah panganten wilujeng ditikahkeun cing mendak karakayuan panganten sim kuring sadaya wakil nu hajat nyangakeun rupi hiburan tigeun trapawenang ususna mungker panganten pidoan masing soleh sauyunan tuh pidoa restu ti para tatamu keur bapa hajat ngamplopan mang ratus-ratus ribu ngan panada ti akang saparakan ca pahajat menang 50 juta bagi dua jeung layakan panganten wilujeng ditikahkeun sing mendak karakayuan
para tatamu keur bapa hajat ngamplopan mang ratus-ratus ribu ngampan neda tiakang sapara kanca pajak menang 100 juta Lagi dua Yonaya nah sana teh panganten teh can sare oge teu kahareutnya api-api teu kadenge jigana mah hayang deui mun laguna nya inget dewek teh waktu kakandungan indungna budak anu kadua adina Sinandan nu bungsu sugan teu nambahan deui harita teh dewek teh kalah kanceuh ku museup mantak nepikeun ka jadi lagu nu kieu teh geuning laguna parungerang liar mijak celom kiriwil ari amclom ngakiriwil maba epan rupa-rupa celom kurunyun arian celom sok ngurunyun plung kecemplung plung kecemplung epan telem kukumul amul-amulan kenur manteng jejer jeceng leungeun lempeng panon mah nempo nu mandi kok tah lau mere dakareun mangga 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 keratuan gerak raos ditanggung dedeieun mangga 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 tong isin-isin apan cangkilo ukur di langkung apan papaton ukur di pelong Ku apan colek ukur di delek lekcong lekcong budak pelek nyambel oncom ada eueuh panganten ogekeun ada eureun bohong eta mah heureuy eta mah bakat ku bingah cep mobil ngiring bingah mugi saparantosna ngalih tina alam lalagasan kalam rimitan sing runtut raut sauyunan sing lamat lamut dugikeun ka kotrek iteuk sing awet dina rumah tanggana tong cukcrek Maka urang tebi ka urang Jambi akang tong hoyong gaduh 2-3 entos we hiji oge tah turutan mah dalang tah pangbageurna moal mangisan tero dalang hiji we di Cipetir hiji we di Subang hiji we oh daing teh keur moblok sih teh tak geuning akan datang panganten olah hari cahaya nama cahaya ti palih dieu aduh ieu teh panganten teh ieu teh panganten pameget cep mobil aduh nepangkeun cep aduh alhamdulillah mentegek ku dalang ieu teh sabenerna mah kumaha aya bahan ari panganten teh pan cek paribasana kudu dipingit tah itu alah pi opat poe nikah rek bregna teh diajak huhujanan ti isuk nepikeun ka tengah poe ku saha teh duka teuing kudu nganyawaan sia rasana jabaning tidak ada tanggungan asuransi jiwa kesehatan jeung sajabina yang sarakeun itu mun kitu mah nyang sarakeun
ngan berenang alhamdulillah katampi pisan ari marangi nama ngan berenang urusan pamaksadan anu teu acan kahontal mudah-mudahan tinu jalan naon we mudah-mudahan kamajuan khusus keur gentra bare Bandung anu gentra naon ieu teh teteh mah itu inget ka grup tetangga nah jauh-jauh kalah ka mama Ita Sumitranya inget ka grup gentra pawenang mudah-mudahan si aya dina kamajengan amin nya da ieu teh apanan mere kabubungah keur urang Bangala Tak kabubungah keur panganten Say. sok sanaos eta acan mudah-mudahan nya aya dina kalancaran Amin. Takang epot samulihna oge kitu mudah-mudahan kapayuna ieu gentra pawenang sing aya dina kamajengan amin kira-kira jeung 100.000 jeung doa anu bieu leuwih mulia nu mana bingung aing kieu mah Dibalikeun Akang. kumaha sekali di doa anu merdel nya ngajajabkeun akang kana kamajuan Nya. mulia mana tinimbang duit 100.000 nya mulia kene nu 1 juta tuh disegak 1 juta pokoknya tangan lagi dimang 100.000 beda jeung anakna nya tadi timbang dibere 30.000 ge atoh we keur kuota no aduh nya ieu mah orang dia mah biasana lamun disambat namina Oh, gitu. sok sanaos panganten ari gelarna panganten tapi ngaranna teh disebut moal hareup hanya apa tadi cep obi teu tengah denge teu Duh. da panganten teh di dieu ge loba aya nu panganten anyar panganten Layu Sekar ge loba Ya, pengantin saya layu karaya. Bos Ato aya Oh, itu bos Ato. panganten Layu Sekar Aya kene bos Ato. ngantosan panggung hideung Oh gitu. Saya kenapa? oh manehna teh Bos Ato Bos Radi Bos Ajo kum sadayana anu aya di dieu samilinggih eta teh hoyong ngiring bingah nya mudah-mudahan berkah tah panggung Amin, hideungna. amin, amin, nya amin, amin. Guys, sebatna sedap ge Bos Ato. mudah-mudahan sadayana kum anu hadirna ieu wewengkon di Balandongan mudah-mudahan sadayana sing aya dina kasuksesan kamajengan Amin, 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 amin. keur kuota penyepotnya sing hawatos da ieu teh keur parcel oge can cumpon kabeh Tobat nepi